Mankoba ka-7 nyarioskeun ibadahna Sayyid Abdul Qadir. Dawuhan Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi. Jisim kuring ngarencangan Syekh Abdul Qadir kenging 40 tahun dina lebat. Sakitu anjeunna sok netepan subuh wudu isya. Upami anjeunna parantos netepan isya. Teras lebet ka pangkeng, teras nyepen di pangkeng. Dugi ka subuh malah sok sering pisan bangsa-bangsa raja anu bade nepangan ka anjeunna upami wengi mah tara tiasa nepangan. Kapaksa sok ngarantos dugi ka subuh. Dawuhan Syekh Muhammad Al-Hirawi, hiji wengi jisim kuring nyarangan ka Syekh Abdul Qadir hanteu mondok sakrecep-krecep acan. Ari damelna sonten keneh netepan sunat. Ari kawengiankeun teras dzikir, ari parantos ngalangkung saperti duna wengi teras ngaos. Al-Muhitur Rabbus Syahidul Hasibul Fa'alul Khallaqul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Tidinya salirana beuki alit dongkap ka alit pisan. Henteu lami salirana ngageungan deui sapertos tadi. Ari parantos ageng teras salirana ngajungjung beuki luhur dugi kales henteu katingali. Ari parantos lami ijol deui sumping teras ngadeg deui. Neteupan sareng kalintang lamina. Dina sujud kitu bae damelna dugi ka 2/3 wengi. Ari parantos langkung 2/3 wengi teras ngadep ka kiblat ngaos pirang-pirang doa tidinya jol cahaya nyorot ka anjeunna. Dugi ka anjeunna henteu katingali salirana kabuleun ku eta cahaya. Sareng ka kuping hanteu diren-diren anu uluk salam ka anjeunna dugi ka bijil fajar. Subhanallah.